Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lil mu'allif hadzal kitab Tijan Ad-Daruri Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Allahumma ighfir lahu wa nafa'na bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iradat alokat. Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hak Allah ta'ala naon al iradatu sifat iradat hartosna kersa bahasa lain berencana. Wahia sarang ari itu irodat teh sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul teu aya mimitina qaimatun anu tumetep bidzatihi ta'ala dina zat Allah ta'ala. Apa? Iya dong. Yukhassisu nangtukeun Gusti Allah biha ku itu sifat iradat al mumkina kana perkara anu mungkin bil wujudi kana ayana au bil adami atawa kana eueuhna au bil gina atawa kana beungharna au bil fakri atawa kana fakirna au bil ilmi atawa kana ngartina au bil jahli atawa kana bodona ila ghairi dalika nepikeun ka salian ti eta anu kabeh. Wa diddu hasareng ari lalawanan sifat iradat al karohatu eta sifat karoha hartosna kapaksa. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana yen Allah kasifatan ku sifat iradat annahu saestuna kalakuan sareng tingkah annahu eta saestuna kalakuan sareng tingkah laukan eta lamun kabuktian Gusti Allah karihan eta anu kapaksa lakana tahtang tubukti Gusti Allah ajizan eta anu apes ari apes teh teu mampu wa kaunuhu sareng ari kabuktianna Gusti Allah ajizan eta anu apes teu mampu muhalun eta anu mustahil. Sakali deui. Wa yajibu sareng wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon al iradatu sifat iradat hartosna kersa. Wahia sareng ari tu sifat iradat teh sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul teu aya mimitina qaimatun anu tumetep bidzatihi ta'ala dina zat Allah ta'ala. Yukhassisu nangtukeun Gusti Allah biha ku itu sifat iradat al mumkina kana perkara anu mungkin bil wujudi kana ayana au bil adami atawa kana eueuhna au bil gina atawa kana beungharna au bil fakri atawa kana fakirna au bil ilmi atawa kana ngartina au bil jali atawa kana bodona ila ghairi dzalika nepi ka salian ti anu kabeh. Wa didduha sareng ari lalawanan itu iradat al karohatu eta sifat karohah hartosna kapaksa. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen Allah kasifatan ku sifat iradat annahu eta saestuna Gusti Allah laukan eta lamun kabuktian Gusti Allah karihan eta anu kapaksa lakana tahtang tubukti Gusti Allah ajizan eta anu apes.
Wa kaunuhu sareng ari kabuktian Gusti Allah ajizan eta anu apes muhalun eta anu mustahil.